Keur viral nama Naon Pak Haji? enggak Kabu ya gubernur KDM Oh, Bapak Aing. paling keur viral. Kumaha tah? Naon anu anyar, naon anu terbaru? Pak Haji, orang jarang ningali HP Baru mahnya asupan ka barudak bangun ka barak adalah. Ono eta teh ya. Kumaha hasilna cenah eta teh da naon teh? Kudu mah nu asup ka barak mah anu korupsi cik urang mah Pak Haji. Lain barudak mah atuh da kumaha nu dilaluhurna meureunang. Nu korupsi mah lain asupan ka barak, Ka mana? gantung. Aduh, Pak Haji mah Nah, ngarusak kehidupan rakyat atau nyusahkan rakyat korupsi mah. siga nu dipaehan eta nya. Juga di mana tak yang tinggal itu bahwa teh di nu siaran teh tembak mati. Oh di mana nya? Di Vietnam. Pernah abdi ningali berita teh. Gitu. Sok keheul tah ningali nu dilaluhur teh aya hirupna mah baleunghar tah nu korupsi teh Pak Haji. Sok nyirik sakapeung mah. Amit-amit. Oh hayang serikan kitu atuh. Ningali eta na hirupna ngareunah gitu Pak Haji, aya kadinya mah. Apanan adatna dunia atuh, dunia mah ngeunah teh seukur sementara. Marukan jadi pejabat, jadi jelema bangar ka uing kita teu berat. Hisabna berat. Mau sebagian keterangan mapan Rasul ulang ge hayang nama maot mah jeung nu miskin lain. Jelema-jelema miskin nya. Nama beda jelema lain mah hayang-hayang jadi pejabat, hayang-hayang beunghar. Padahal mun apal di balik jabatan, di balik harta nu beunghar eta teh pertanggungjawabanna leuwih loba deui. Jadi ulah nyirik, kudu nyiriknya. Nah, kudu nyirik mau apal mah ngan urangnya kan diberi sifat naonnya, sifat kemanusiaannya. Ya ieu mah mun urang rada saeutik meningkatkan kualitas berpikir orang, geus kudu sirik. Da urang nu ayeuna teh geus panghade-hadena nu ku Gusti Allah dibere urang teh nya urang jadi sia kieu, jadi sia kitu. Ini kudu sirik. Mun karunya mah urang mah lebih cocok mengarunyakeun kana pejabat, kana beunghar gitu teh. Komo nu korupsi mah nya. Nya. Atuh karunya nya heuh karunya nya secara dunia mah mungkin manehna ngeunah. Sedangkan di akhirat pan nya hirup aja cek di dinya siga ngeunah teh meureun tinggalieun jelema siga di dinya ngarasakeun ngeunah. Padahal mah di mata Gusti Allah mah eta pang sangsarana pang menyesalna. Hidup dunia siga gitu teh. Ih, atuh kerjanya nama teka bita ya. Jadi eta teh. Ada nih kan? Asar teh. Asar dia nama udah geus. Oh, Murid Pak Haji. asar lah. Pak Haji aduh. Begitu hayang jadi pejabat teh nama teka bita. Alus jadi pejabat kan orang jadi kudu pejabat anu soleh, anu amanah, nu nyaha rakyat. Di mana-mana orang salamat ge bisa nyelamatkan rakyat. Dan justru ladang pahala ka Gusti Allah teh nu kitu. Diulah-ulah juga pejabat nu ayeuna nya. Nya. Ya, balik ah. Pak Haji, ayo.